Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun damang kanca. Alhamdulillah nuhun ramang maka dina danget ieu aya hibar pangdoa ti sadayana. Mangga madep kum kasadayana wargi-wargi abah wadi abah saalam dunya. Mangga kanca urang keur ieu deui. Asmarani males pati. Biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka boa-boa nemahan ajal. Sabab eta jurus nu dilakukeun teh salianti ngandung daya kakuatan anu hebat. Oge kacidak kejemna jeung telengesna. Ki Surawani ngahehe bari neuteub seukeut ka Asmarani anu keur ngahegak nahan kacape. Duit kadinya nya kanca. Mangga urang lajengkeun. Nanging margina aki pangnepan Rajang Dewi duit kata tiasa noel acan. Asmarani hayang nyaho sababna. Nya ieu pisan nyai. Nu batak dina sagala rupa hal oge urang teh ulah boga rasa aing pinter. Boga rasa aing leuwih ti batur. Jalma anu boga rasa aing pinter, aing leuwih ti batur. Eta teh kasebutna jalma bodoh. Malah bisa disebutkeun jalma tolol. Ari sababna da leungit atuh temah wadina jeung kurang waspada. Sedangkan aki pikeun akis Panarajang Dewi ukur ngagunakeun gerakan engkang-engkang. Nu batak aki teh bisa ngimbangan Panarajang Dewi. Ki Surawani tetep ngahehe. Ayeuna Ki Bagira cingan pek kaulah tarajang. Ki Surawani nitah Ki Bagira sangkan narajang. Atuh jurung kunung Ki Bagira nangtung sarta besar teh nyampek nu saterusna ngahembatkeun peureupna nu bangbaraan pikeun meupeuh cukang irung. Dengan sakitu sabab eta mah ukur gerakan pancingan tapi dituturkeun ku Panarajang sajena nu disebut gerakan tenjrag bumi saperti nu kungsi dilakukeun basa manehna padungdung jeung Ki Surawani. Sanyana mah panasaran nu eta gerakan teh dilakukeun deui. Panonjok Ki Bagira teh henteu ditakis. Tapi Ki Surawani ngagentak we ngalengkah dina gerakan pecah tilu. Suku kencana ngalengkah ka hareup nyerong 15 derajat. Terus suku tuhuna oge ngalengkah ka hareup 15 derajat. Sedangkan perep Ki Bagira ngeplos nonjok angin. Sarta beungeutna aya digigireun. Ku Ki Surawani halis Ki Bagira teh toel. Nu hartina mun ramo-ramona dicolokeun kana panona. Pasti Ki Bagira teh bocos panona. Kitu deui dina gerakan tenjrag bumi. Anu badana ngangkang setengah badan. Suku jeung leungeunna oge ngangkang. Pikeun ditejehkeun kana dada jeung beureum. Tinggal ditinggangkeun we kana sirah. Tapi Ki Surawana ukur ngareundeuk dina nu saterusna sukuna dilengkahkeun ka hareup dina gerakan monyet rengkod.
Bari dampa suku Ki Bagira ditoel rada dipuihkeun. Tumrapna ka Ki Bagira lain deui ngaranjugna. Badana ngoleweng muih. Anu dinaragragna teh manehna teu bisa munggah peta. Maka debut diuk anu karasana cangkeng asa diteneutkeun satakertanaga. Aduh. Ki Bagira ngagerok lirih bari pepelengkingan. Sanggeus kanyahoan kalebahanana boh Asmarani boh Ki Bagira. Ku Ki Surawani ditambahkan kekuranganana. Anu dipalar sangkan leuwih anteb jeung leuwih kuat daya tahana. Malah Asmarani mah saterusna dibawa ka hulu Citarum sina ngeueum dina sumur Cikahuripan. Nurutkeun Ki Surawani ngeueumna teh kudu 3 poe 3 peuting sarta mun tacan dititah hanjat teu meunang hanjat. Samemeh dikeueum di hulu Citarum. Ki Surawani mapatahan heula supaya sajeroning ngeueum teh kudu ngucapkeun nu kieu unina. Tayana naon? Teu kunanaon. Kunaon-naon. Jeung moal naon-naon. Timbulna aya tina eueuh sagala rupa anu aya bakal balik deui kana eueuh. Dah eta we kalimah-kalimah nu kudu terus-terusan diucapkeun satungtung Asmarani tapa ngeueum di hulu Citarum. Jeung deui sajeroning tapa ngeueum teh henteu meunang barang dahar. Cih kumaha Dewi sanggup? Ki Surawani antukna nanya kasanggupan Asmarani. Sangem Aki. Pokna dari apisan. Gitu kuduna. Mun urang hayang jadi jalma anu tohaga lahir batin. Des gitu mah. Asmarani dititah turun ka cai. Bari teu kasangsangan baju sacewir. Kade poho. Naon-naon anu tadi dipapagahkeun ku Aki. Ulah pohonya. Pokna deui nyorerat les we. Aki Surawani teu katemong jirimna deui. Badis we setan alas. Sanggeus beres merenahkeun Asmarani. Ki Surawani terus we nyampeurkeun ka Ki Bagira. Sarua deh dipapatahan. Kudu ngucapkeun taya naon teu kunaon-naon jeung moal nanaon. Timbulna aya tina eueuh sagala rupa anu aya bakal balik deui kana eueuh. Hal ieu disanggupan ku Ki Bagira. Ngan Ki Bagira mah lain tapa ngeueum dina cai. Tapi kudu ngagulantung dina luhur dahan kai. Nu luhurna 3 deupa. Dampa sukuna dikaitkeun kana dahan sarta sirahna nutug ka handap. Ki Bagira kadenya ulah waka nyingkah ti dieu mun tacan dititah ku Aki. Cih kumaha sanggup? Pokna nanya ka Ki Bagira. Kitu peta teh lilana 3 poe 3 peuting. Ki Bagira unggek tandanya tujuan. Atunya didoakeun sing hasil maksud. Cerelat. Ngan sakicep Ki Surawani teu tembong juringkangna deui. Kanca dangu pikeun Asmarani mah ngeueum dina cai di hulu Citarum nu sakitu tiisna lir cai es. Da kawantu kayan di daerah pagunungan anu salawasna cai Ibun jeung halimun teh teu boleh timbul. Pogo we. Upama seug jalma biasa mah saha anu bisa tahan dina kayan kitu. Tapi pikeun Asmarani anu geus mibanda gerakan sirna bobot jeung sirna rasa. Najan memang kawalahan tapi bisa diungkulan. Babakuna Asmarani teh ngagunakeun gerakan sirna rasa keur ngalawan tisna cai
tina Hulu Citarum. Bari kituna teh terus we ngucapkeun papatahna Aki Surawani. Nyaeta tayana naon, teu kunanaon, kunaon-naon jeung moal nanaon. Timbulna aya tina eueuh, sagala rupa nu aya bakal balik deui kana eueuh. Hal ieu teh diucapkeunana ngagalantang tarik pisan. Teu kanyahoan juringkangna. Nyaho-nyaho geus ngahehe we dina gawir. Gigireun Asmarani ngeueum. Halus, halus Dewi. Tapi Asmarani mah jongjon we teu luak liuk. Sanajan kadenge yen Ki Surawani datang. Marehna terus tumerus ngucapkeun papatahna Ki Surawani nu jadi guruna. Sedengkeun panonna mencerong teu sirikna teu ngicep-ngicep ka beulah wetan. Nu mangsa harita Sang Surya geus mimiti gumebiar nyaangan buana panca tengah. Dewi, upama geus apal pisan nepi ka dina ngedalkeun turun nagraneg. Coba tambahannya ku kecap kieu. Anging Allah nu ngayakeun jeung ngeuweuhkeun. Dah ti mimiti ayeuna nepi ka isukan isuk-isuk. Kalimah ieu kudu dilisankeun. Ngan sakitu papatahna Ki Surawani kolebat kereles we teu kadenge deui sorana. Geus kitu mah atuh pok we Asmarani ngalisankeun sakumaha anu dipapatahkeun ku Ki Surawani. Ki Bagira karek 2 poe 2 peutingnya. Coba sing tahan nepi ka isukan isuk-isuk. Kalimah anu ku kaula dipapatahankeun teh. Coba teu mimiti ayeuna tambahan ku kalimah ieu. Anging Allah nu ngayakeun jeung ngeuweuhkeun. Dah ieu kalimah kudu terus dilisankeun nepi ka isukan kaula datang. Jurelat les teu kanyahoan kolebatna ku Ki Bagira. Ki Bagira sakemek oge teu bisa cumarita ukur panonna we culak cileuk. Ti tadi keneh nengetan gerak-gerik nu jadi guru. Tapi sabada Ki Surawani cumarita anu saterusna ngajorelat ukur kanyahoan kolebatna anu saterusna mah duka teh teuing ka mana losna. Kitu teh mah kumaha rek bisana cumarita. Bogoh Ki Bagira teh sasat keur tapak kalau ngampi. Suku duana dikaitkeun kana dahan. Ari sirahna nutug ka handap. Lantaran samemehna dipapagan heula carana ngalakukeunana. Najan ari sawatara waktu mah karas halieur lain lumayan. Tapi kusabab dina narik jeung ngaluarkeun napasna diatur sarta bari terus-terusan ngalisankeun naon-naon kalimah anu dipapatahkeun ku Ki Surawani. Antukna sagala rupa nu karasa saperti kakesel, katugenah, kalieur teh kabeh musnah. Nu hartina teu kunanaon teh. Kanca dangu sadayana. Isukna isuk-isuk keneh. Asmarani geus ngarep-ngarep kurunyungna nu jadi guru Ki Surawani. Tapi tacan jol keneh bae. Panon Asmarani diumbar kali tu ka dieu ngaliekeun nu jadi guru tapi lebeng. Tapi ari ret kabeh tonggoh dina gawir Hulu Citarum aya nu ngadungkuk. Tetenjoanana mah harita mah sidik. Eta nu ngadungkuk hideung teh. Malah kusabab halimun masih kanel
boga sangkaan yen eta teh maung anu rek ngamangsa manehna. Begituna panon Asmarani terus we ditujukeun ka lebah nu ngadungkuk teh. Tina ku parna-parnana mencrong kanu ngadungkuk nu disangkana maung teh. Bakuna mah bisi nya maung. Manehna ulah kapihilan gerak. Ngan lila-lila sanggeus sang Surya sumirat ti behwetan. Anales teh. Nu ngadungkuk teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Naon eta teh? Nah pake leungit. Kemana nya jigna? Teu kapireungah leosna. Kitu galecokna dina pikiran Asmarani. Tapi kabeh oge teu bisa kajawab. Puguh susah. Teu bisa bingung keur ngabingunganana. Dewi, gerhanyat. Pek tah pakaian teh geura pake deui. Ceuk Ki Surawani bari neuneun pakaian Asmarani nu mangkukna ditunda di luhur batu. Sedengkeun Ki Surawani harita teh malik nukangan Asmarani anu rek hanyat jeung rek make papakaianana. Parantos aki. Asmarani ngagerok lirih. Geus beresnya. Ayo we atuh ayeuna mah urang ka saung deui. Tapi aki rek ti heula. Rek neang heula Ki Bagira. Jerelat. Les we jirimna Ki Surawani teu kabireungeuh deui. Kahalangan ku Halimun anu ngabadeg hareupeunana. Geus kitu mah Asmarani kebat lumpat sajoret ngagunakeun gerakan sirna bobot. Tapi kacida karasa anehna ku Asmarani teh. Sabab rarasanana lumpatna teh kacida tarik jeung hampangna. Kumanehna teu kapikir pangaruh naon pangna nepi ka kitu kajadianana. Kitu deui tetenjoanana. Sakitu jajalaneun teh pinuh ku Halimun isuk. Bari Cibun dina dangdaunan kaliwatan. Tapi sakitu papakaianana jibrug ku Cai Ibun bet aneh deui. Ku Asmarani Cibun anu waseuhan pakaianana teh teu karasa tiris. Sabot kitu, ti kajauhan hawar-hawar kadenge siga anu hahariringan. Najan sorana lalaunan, tapi sidik ku ceuli Asmarani kadenge etes jentre. Pokna teh. Srangenge bijil mangsa isuk. Urung mancur jadi raja sapoe. Mangsa sore sorotna mimiti liwuh. Mangsa sore sorotna mimiti liwuh. Nyalingker tukangan gunung. Rep peuting srangenge leungit. Nukari poek ngongkleng merdong. Caang jeung poek gunta ganti mangsa. Kitu deui nu hirup bakal ajal. Tu wajar. Mun ngarasula tu genah. Sabab memang geus kitu kuduna. Hirup jeung ajal kumaha kersana. Teu bisa ditawar. Teu bisa dihalangan. Poe ieu mending urang gumbira. Saha mana nu haringan teh. Tetela. Boten ukut kabingung nu tah tungtungna. Mending oge suka bunga, kumbira hate, keur poe ieu. Isukan ya kumaha isukan we. Sajamana nu nyaho kumaha isukan. Asmarani ngagereneng bari toleh kebat jojorelatan lumpatna tarik lir panah nu ngabelesat tina gondewa. Kira sawatara jongjongan. Asmarani geus anjog ka hareupeun saung Ki Surawani anu jadi guruna. Kolebat. Ki Surawani ngojorelat luncat ka luhur. Sagilat Ki Bagira geus nangtung diturunkeun ku Ki Surawani. Ngan kabireungeuh Ki Bagira teh jiga nu linglung, ulang-ulang jiga nu teu puguh pipikiranana. Kitu teh mah bisa kasawang.
manehna 3 poe 3 peuting sasat ngagulantung sirahna nutu kahandap pantes mun getihna ngumpul dina sirah anu karasana leneng jeung lieur. Petra mun-munana diteke ku Ki Surawani koreja teh Ki Bagira teh nu tadina jiga ku uleun teh ngadadak berag sasat getihna nu tadi ngumpul harita keneh ngadadak liar ka sakujur badan. Kumaha rasana ayeuna Ki Bagira geus cager. Pokna deui Ki Surawani nanyakeun bari jeung teu oleh ngahehe. Sae Pak Guru. Ayeuna karaos arampang sabiasa deui. Pokna Ki Bagira bari teu oleh helok naon jeung kumaha. Teu kudu helok, teu kudu kaget Ki Bagira, Dewi. Lantaran kabeh oge urang mah ngan saukur marga lantaran. Tapi nu nyageurkeun mah anging Allah nu Maha Asih. Aki, tadi teh Dewi nguping aya hariringan. Saha eta teh? Nah Aki. Asmarani nalengteng dumeh tadi kungsi ngadenge nu hariringan. Kituna teh Asmarani dari pisan kawas anu kacida panasaranana. Nah kumaha gitu Dewi? Mohon hoyong terang we. Saha nu hariring teh? Murgi Dewi teh kacida katajina. Pokna deui tetep daria. Sedangkan Ki Bagira mah ukur ngebandungan we lantaran manehna mah teu ngadengena naon. Memangnya Aki ari kitu kumaha maksud Dewi teh? Ki Surawani marik nanya ka Asmarani. Mun hoyong terang we asina atuh nepi ka teranganan tina eta hariring. Asmarani keukeuh. Gitu kadah teh. Sanyana mah teu aneh Dewi oge Ki Bagira. Iya geranya urang guar eusi tina eta hariring teh. Kasih Gusti Allah ka umatna teh taya nu diwilah-wilah. Kabeh sarua pada kabagean. Lantaran geus disadiakeun pikeun kapentingan sakumna manusia anu ngan karinikmatna. Sok asal urang na sadar kana hal eta. Hepek we geura kurang rasakeun sinar panon poe. Mun isuk-isuk karasana haneut sarta jadi sumber kahirupan sagala rupa. Sakur anu aya di bumi. Ari sinar panon poe teh salah sahiji di antara kakawasaan sareng kasih Allah Subhanahu wa taala. Reg Ki Surawani nyaritana eureun heula diselang ku ngajegoh babatukan. Geus kitu pok deui. Ku urang rarasakeun. Nah hari sinar panon poe sarua jeung anugrah-anugrah liana anu ngabeda-bedakeun. Eces jentre yen henteu aya nu dibeda-beda. Boh pikeun para ulama, para bujangga, keur patani, padagang, malah bangsat rampok atawa nu kasebut jalma pangjahatna di dunya. Kabeh oge kabagean sinar panon poe kalawan rata walatra. Reg ngarandeg deui bariret ka Asmarani jeung Ki Bagira dititenan riuk beungeutna. Geus kitu nuluykeun deui hancana. Tapi najan kitu memang aya bedana mah.
Pikeun jalma nu daek ngararasakeun jeung sadar kana sagala rupa nu aya di saluareun dirina. Pasti baris ngarasa nikmatna mun moyan wanci isuk-isuk. Sinar panon poe teh karasana haneut matak sehat. Upama dina panon poe keur manceran, panasna mentrang mentring. Tang tuh jalma nu sadar mah baris ngiuhan dinu iuh malar teu kapanasan. Rek deui Ki Surawani ngaraneg diselang ku ngareret kabeh wetan. Salajengna kumaha Pak Guru? Ki Bagira nemrong nanyakeun tuluйna. Upama geus burit panon poe teh surup ka beulah kulon, sedangkeun tadi bijilna ti beulah wetan. Tah ngan panon poe anu tara ngabohong ka sakumna manusa. Nyaeta bijilna ti wetan, surupna ka beulah kulon. Dina geus surup panon poe leungit teu kawireung. Sarta bumi alam jadi poek mongkleng berdong. Ayo ge sarua mangrupa kasih Gusti Allah. Sarta kabeh manusia pada kabagean taya nu diwilah-wilah. Gan anu beda teh ukur gunta gantina mangsa. Nyaeta waktu beurang jeung waktu peuting. Kitu deui sakumna manusia anu hirup saperti urang. Isuk jaga ninggeto baris kena ku ajal pati. Ari hirup jeung ajal teh hiji runtuyan sarta ngarupakeun hiji rusiah anu teu bisa dikawasa jeung teu bisa kaharti ku manusia. Manusia gelar ka alam dunya asal tina rusiah. Kitu deui dina mangsa ajal ngarupakeun akhir rusiah. Jadi asal tina rusiah balik kana rusiah. Ki Surawani ngahehe. Bari rarat-reret ka murid-muridna. Mangrupi rusiah kumaha Aki? Asmarani nalengteng deui. Wah, sumon Pak Guru. Abdi hoyong langkung jentre. Ceuk Ki Bagira. Kieu geranya urang jentrekeun. Jadi urang mah manusia teu bisa ngawasa jeung teu bisa ngarti kana eta rusiah teh. Kukituna urang mah ngan karitu marimana apan tong boroning ajal pati. Dalah keur hirupna oge manusia mah henteu bisa ngawasa dirina. Ketugna jajantung, ngalirna getih, mekarna badan, panjangna buuk, panjangna kuku, jeung sakumaha anggahota badan. Eta kabeh jadi dina kakawasaan manusia. Urang gumelar ngan tumarima kana sakumaha ayana be. Waktu urang gumelar ka dunya dilahirkeun ku indung, rek lalaki, rek awewe. Teu bisa ditawar kumaha kersana. Kitu deui waktu dilahirkeun, rek anak nu beunghar, rek anak nu luhur pangkatna, anak nu miskin, anak rakyat biasa. Urang mibanda badan jeung rupa anu mulus atawa teu mulus. Eta kabeh jadi di luar kakawasaan manusia. Urang manusia henteu bisa ngawasa diri urang pribadi. Boh dina hirup huripna, boh dina ajal patina. Urang gumbelar teh
ku Allah anu maha kawasa nyiptakeun bumi alam katuteusina. Kitu deui urang dieuweuhkeun teh nu hartina ajal nya kumaha kersana mentena keneh. Upama nu maha kawasa masih keneh urang diperlukeun hirup. Sok sanajan dikepung wakul ku 1000 ancaman bahaya. Bicara kumaha bae jalana pasti salamet. Tapi sabalikna najan digedongan wajah di petian besi. Geus mangsana ajal mah teu bisa dihalang-halang, teu bisa ditawar-tawar deui. Pasti ajal teh baris datang. Ki Surawani ngahehe deui. Kusabab kitu. Naon? Urang make mikiran antara hirup jeung ajal. Poe ieu mending urang suka bunga gumbira. Sugan mah bawa kumaha. Tapi nu sidik mah poe ieu lumatak urang teh kudu tumarima. Urang kudu syukur nu artina suka bunga. Ki Surawani nutup carita anak-anak. Sabab keur ngawarangkong kitu teu kanyahoan ti mana jolna. Ciri aya 3 jalma anu datang ka dinya. Datang teh ujug-ujug susumar we kamanigan. Surawani didengekeun teh ku kaula. Andika Cumarita anu ngeunah karengena teh bisa mapagahan ka batur. Tapi buktina apa Andika teh jalma sulit ati bang baya. Guge genah ngomong mah gampang. Puguh eta mah tulangan. Tapi naon sababna? Pangna kaula datang ka harapan Andika teh. Cik, coba teguh. Mun nya Andika waruh sadurung wirara. Ceuk hijal anu umurna kira-kira 60 tahunan. Sarta dedeganana jangkung gede simbar dada. Kumisna jalatreng sanggadulang. Godegna ngajedig. Panonna bolotot di papaesan ku halis ngajedig hideung. Sedang dina cangkengna ngagaplek bedog panjang. Bagea kesilah nutiluan. Sate Andika teh. Jo terus ngumbar amarah nu lain-lain. Dasana mah kaula teh asa teu boga dosa ka Andika mah. Panggih oge karek ayeuna. Ki Surawani nyaritana leuleui keudeu teu ngandung rasa memusuhan. Di mana ya bangsat ngaku kana kesalahan anak. Dah kakara mun geus dicangkalak teu kaya. Kakara ngaku. Oh seperti Andika. Pangrasa teh nya jadi jelema bener we. Pangrasana teh jadi jalma wijaksana we nya. Ya. Surawani. Pangna kaula datang tiluan ka dieu ka panemukan Andika. Saenyana mah geus diteangan teh aya kana satauna. Cik, coba geura pikiran boga sanaon Andika 10 tahun katukang di Cibaeut.
Saha anu ku Andika dipergasa nepi ka ajalna? Hah? Saha? Rek nganglesnya. Mayua. Ayeuna make mapagahan sagala kabudak bojai ngau. Urun tanya. Rek dikorobeo ku Andika. Da eta budak awewe teh. Lebar ku geulisna. Cek eta lalaki nu jangkung gede. Aduh kanca. Cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.